Cing, kebenaran ya jelema nguseup nu Pak RT ieu. Ayo nguseup euy di balong si RT. Bejakeun ah. Naon kan? Bante, ayo nguseup dong. Salah. Itu di balong RT. Ah, orang pengawan. Banget ah, orang gerebek. Gerebek. Tuh, Bante dulu. Nguseup deh. Wah, orang tuh nguseup. Naon maksud mana ya nguseup da balong uing ya? Acing. Naon, Pak RT? Ngeuseut teh ngalungkeun ka balong ah. Alungkeun we? Heeh. Wah, tir euy. Mane lamun lain warga di dieu ku aing alungkeun ka balong tah cek siga kudu alungkeun aing bae ngahampura ka maneh ku ayeuna mah ulah sekali-kali deh. Aduh, hampura pisan Pak RT. Pak RT mah da ganteng, bager, sanajan buri oge heueuh hampura. Ya lo, kalau nyebut diri, bae.